أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قول العلماء وَلِكُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حِكْمَةٌ. أما بعد سبحاننا صلوات اللهم صل على ذات المحمدية وصفة الأحادية شهد سبيل الأسرى ومدار الأول وكذب ودليل الوقت بفلك الجمال. اللهم بسيري لديك بسيري إليك من خوفي وعك أسرة ولوزن ويرسي وكل خطب وجبني فعناني ولا تجعل مدن بنفسي وجبان بسي وشكري كل شيء مكتوب يا حي يا قيوم إن رب العالمين وعلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi sebuah nabi pacuran ke rasulun nabi pilih yang habibana wa nabiyyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keluarga keluarga para sahabat yang para tabi'in dari atau sesuatu saya sama umatnya. Mudah-mudahan hingga sebatas kabulatiran keampiran kebijakan ku rahmat serta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para alim ulama, para juama, para asatid, para sesepuh di tempat-tempatan anu kuring dihormat. Alhamdulillah dina kesempatan simkuring jasa patepung lagung patepang wajah. Jasa patepung lagung sareng dikerudung patepang wajah sareng dikopeng pamprok jonghok sareng ucamo. Alhamdulillah pesaning Allah Subhanahu wa taala rahmat Allah kuridon Allah syukuring jasa tepung lawung di patepatan. Mudah-mudahan ieu patepung lawung urang teh cinjatun sababiah kana kenging ridho sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin rahimakumullah, tepangkeun simkuring perencangan baraya sadayana ulunnya nu saya aya mudah-mudahan ieu teh walaupun saya ayah orang nama luar biasa kadituna cing beuki sugema beuki loba anu ngiluna. Amin ya rabbal alamin. Sabab ieu teh asalna sareng teu aya deui tujuan kempelna urang di ieu patempatan diumbung puluh maca sholawat zikir bahkan manaqibul ma'ani disarebatan pikeun muji syukur kepada Allah, muji syukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab masih keneh diruhan kuruhna Muhammad, masih keneh dicahayaan kunurna Muhammad sehingga urang tiasa patepung lawung di kesempatan. Aya nu jualan cengek, nu jualan lauk di sajabana. Urang teh geuning masih keneh bisa tawar menawar, masih kena bisa ngelak bati, masih kena bisa eut kopi ya, komo nama istri. Ya, alhamdulillah masih kena tidur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab nurullah, nurul Muhammad, nurna Allah teh cahaya Muhammad. Bahkan beda itu cek ulama ahli marifat diterangkeun. Nurullah al ilmu, ari nurna Allah teh nyaeta ilmu. Naon deui fadlullah ari fadlna Allah teh Muhammadur Rasulullah nyaeta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saha jalma nu boga ilmu heg ngamumule ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Geus pada hafal kabeh ge maknana teh. Ayo wallahu alam bi muradi. Jeung Allah kieu lamun tema hiji jalma boga ilmu komo dibarengan jeung takwa maka bakal diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada mamukti keterangan ku para kiai oge di dieu nu aya ku sesepuh ya paing teh ku ilmu dorek ku ilmu nabi
Bahasana jadi roba Allahul ladzina amanu minkum, tapi yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Sangka naon? Anu boga ilmu, anu boga takwa ge karek bakal diangkat ku Allah. Bakal diangkat derajat. Contoh we urang lamun dek nganyang ka rencangan urang atau ka urang. Nganyang ka imam. Insyaallah bakal kadinya karek bakal. Bisa luntur eta ilmu jeung keimanan jeung katakwaan urang teh kunaon? Ku sombong. Matakin aqaidul iman disebutkeun sifat-sifatna Allah, sifat kanjeng Nabi Muhammad jeung lawanana. Sangka naon? Ceuk bahasa kolot Allah teh leuwih deukeut jeung diri urang, mangka kudu ngamumulehkan sifatna Allah cingancing ka diri urang. Allah teh panjenengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng di dunia jeung di akhirat. Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit di akhirat wungkul. Bahasana Allah teh Rahman jeung Rahim mika asih mika sayang, tapi urang salaku makhlukna kan jarang mere mika asih jeung sayang teh. Ari ka kabogo mah geus jelas we sayang. Ari ka kolot mah panitita alajai ge najis. Bener ada? Cager. Buat cekatnya mah cager. Sudahnya masih kena cager. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, saterasna cek tadi di nomor kalimah dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabul ieu kitab teh hudan lil muttaqin, petunjuk kerja jalma anu takwa. Berarti lain petunjuk cenah kerja anu kafir nu getol maksiat mah da ieu keur takwa henteu. Ai kudu takwa teu geusna jalma anu daek kasuk kana golongan jalma takwa teh, walaupun tukang mabuk, tukang judi, tukang curah taruh kenal yang mau yang mobil alam bisa asup kana takwa. Sabab naon? Sabab lamun eta jelema nuturkeun para alimi ulama, para kiai, para ulama ngan pedah bisa batal takwaanana lamun teu ngaji keimanan di diri. Urang teh pan asapan takwaananya karek di kopea, karek di samping, karek di hibah cek peribahasana teh pan asapan salatna, asapan zikirna urang gitu kan. Nek maca sholawat ka kanjeng Nabi Muhammad kumaha bari surah terus ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Da nyepan asupkeun rasakeun baru karasa. Ulang nepi ka bahasa teh kur jadi carita, tina carita kur pabeja-beja sangkan teu karasa. Dan naon oge cenah lada aya can diasal urang teh yakin teu yakin terus teh. Mata kamu yang yakin kana ilmu, yang yakin ka ulama, yang yakin ka ajeman, yakin teu jeung rasa urang ieu ulama teh mancur ilmuna, berkah ilmuna atau di ilmuna. Laras teh. Lamun teh mah aya hiji ajengan masih kene ngeugeurkeun tukang mabok, tukang judi, tukang turak tarok kenal yang nu tadi teh. Nah, kitu nya masih kene geugeurehan sangkan teu nyaah ka kulawargana, teu nyaah kana dirina jeung teu nyaah ka masyarakatna. Lamun teh mah loba geurehan pikirkeunna dina diri urang. Lamun teh mah aya masyarakat anu masih kene zina, aya masyarakat anu masih kene resep mabok, aya masyarakat anu masih kene resep judi, tingali diri urang kumaha lamun eta kaayaan teh di keluarga urang. Nah, ulah lebih kaina jadi cerita tinggal anak situ macam lagi tukang judi, tukang mabok, kelok-kelok nali yang eta. Nah, ulah ayo we ngomong disebarkeun di mal pasar, wah di mana-mana di pasar malam di mana-mana disebarkeun eta teh bahasa teh. Ngan pedah jelema eta teu inget jeung teu diasupkeun kana pola pikirna yen kumaha lamun kaayaan eta teh di keluargana sakumaha wirangna tanes. Nah, lamun kitu mah berarti aji diri ti kewali rasakeun lebih keras. Di aji, di talunting apaan geningan anak budak bageula namanya urang teh nuturkeun bahasa kolot teh pamali. Budak teh karek disebut pamali teh bageula teh semua tong nyebutkeun ieu cenah pamali, tong nuang ieu pamali. Pan budak ayeuna mah rumah saja go alat teh, rumah saja go kitab, rumah saja go alat dia jeung rumah saja go dunia. Mah pamali teh da simpurin apa cenah mangka ieu perkara teh dikeun kaula. Mata pamali teh ieu perkara teh keur kaula mata piro teh mah garelo. Bisa alat, bisa alfiah, bisa dunia, tapi fanatik jangan dikumpulkan gitu.
nu mana kumaha lamun teh mah ieu kurang albiana ieu kurang jurmiana ieu bikina jalan ieu ilmina jalan ieu tina syariatna jalan tina manfaatna jalan hakikatna jalan torekatna jalan ulah sini geugeureuk naon urang kumpul bebarengan sangkan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman jeung Ali teh ngumpul na diri urang sabab naon Abu Bakar paningali urang Utsman pandangu urang Umar panganseu urang tah Ali teh pangucap urang kata aya di dina bendera aamanya Sayyidul Bikor itunya Ali Sayyidul Bikor sabab sekeutna omonganna tina lisan urang terkadang orang-orang anu jadi hate teh tina bahasa urang ngatak cek olah ulama kudu hade bahasa gitu ulah nepi ka ayeuna bahasa teh diumbar ku ibu-ibu pan biar teh dua gitu nya mata lamun di mana-mana ongko cek ulama teh kieu nya loba dina hadis teh di akhir zaman pengajian teh bakal loba diisi ku para ibu-ibu cuman ahli neraka loba ibu-ibu ieu teh pakuranna urang sabenerna mah meunang dina waktu harita teh lalaki ge aya ngan kaseuseurna ibu naon cenah jeung Nabi nah dina pada harita umat kami teh loba ngan pedah umat kaula dina waktu harita teh lakin usaun ka gusa isai lobana umat kaula dina pada harita teh seperti budak di lautan lamun ceuk itu bener tuturkeun ceuk ieu bener tuturkeun jadi bulu eta ulang balik tiga lonok gitu kan ulang balik ceuk ieu bener tuturkeun ceuk ieu bener ya jadi ceuk salah sesat kana aya nama gitu nya ningali pemahaman anu can pedah kadenge cenah da baheula mah aja nanti teh pernah ngomong kitu cenah ayeuna jadi ngomong kitu cenah dikurang dari talunti jadi pikir-pikir wah iya majikan sesat tapak dipalire bahwa diri kurang nanti geuning sesat yuk tapakur sakit ke simkuring dan di kajam 10 pas simkuring musuh kieu nya kurang tapakur jadi diri simkuring tina bahasa wae ieu lamun tema urang nyangan kopi tan hideung ieu amis pagi teh urang tapakur ini seeutik amis lamun teu digulaan amis moal ayo mau amis teh gula atau mana? Gula. Apa nih gula atau amis? Oh, iya. Urang apa kursa kecil? Lamun urang nyangan bentuk amis tina ieu amis aya moal. Geus yakin ari gula mah amis ngan teu sapati-pati nu amis eta gula, laras. Tuh, urang pikirnya. Gula teh amis ngan teu sapati-pati nu amis eta gula, laras. Apaan madu ge amis? Berarti nu amis teh seksual, laras. Berarti ieu salah lamun amis gula. Tuh, berarti kumaha ieu ngayakinkeunna? Yen Gusti Allah teh nibakeun ka umat Islam, nibakeun ka orang kafir, nibakeun ka orang Yahudi, jeung nibakeun ka orang Nasrani teh hiji naon Rahman Rahim kabeh ge dirizkian ku Allah Subhanahu wa taala. Terus salah urang ditanya orang kafir? Teu cik abdi. Ngan pedah ulah sok teh nuturkeun budaya anjeunna gitu. Dari nyaman kasasah ge laras kudu kadang orang banyak sokil tapakur di 2 kali orang ini ka dokter kacileun penyakit corona contoh penyakit corona hek dokter teh wanu Islam kafir dokter teh benar tuh dokter teh kafir dan diobat kudu dokter kafir ditolak moal moal sebenarnya kafir nah nih begitu diterima we urang teh sakit berarti bukti bahwa nerapkeun ka nyaah jeung kadeudeuh teh ka Islam kudu ka anu kafir kudu da tingali ka jeung Nabi teu Islam teu kafir kabeh dipikanya ngan peda nu ngabedakeun kaimanan ka Islaman jeung ka ihsan tah eta naon atuh kasimpulan tina ieu pengajian teh hiji panatikna dikurangkeun ulah cicing dinu poek bisi kacap jual munafik gitu kan ulah cicing dinu poek bisi kacap jual munafik cicing lagi nu caangan peda ulah terang-terangan nu pada kudu yakin bahwa Allah maridoi ka urang sadayana Allah marizkeun ka urang sadayana moal pati hubud dunia wa kahariatil maut sabab naon lakin gusaun ka gusa isai cek tadi umat kami teh loba peda seperti budak di lautan ngan bakal bijil hiji panyakit naon al-wahan nyaeta panyakit cinta dunia nu mana cinta dunia teh hubud dunia wa kahariatul maut terlalu cinta dunia jeung sieun kanu ngaranna maut urang teh geus apal cek tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun 5 menit di kusim kuring digadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun inna sasungguhna kaula teh lillahi milik Allah wa inna jeung bakal urang sadayana teh kasaha ka Gusti
Yakin urang bakal balik ka Gusti Allah? Yakin. Di gawean aja ibadahna. Cimuri masih bisa etiknya. Yakin bakal masuk ke surga? Itu jadi kita kemana? Engkau tadi yakin bakal masuk ke surga? Yakin? Apaan kudu yakin? Sok ibadah. Apaan kumaha ieu? Jadi urang teh hayang naik rel kereta api, hayang naik ka gerbong kahiji jeung kadua, tapi nu katilu teu naik eta gerbong teh. Ini moal. Nya moal gerbong katilu mah teu naik. Jadi seperti itu lamun urang ngelmu kudu aya guru nasab jeung kepuguhanana. Sangkan lamun teh urang tepi ka Syekh Abdul Qadir ditepangkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nepang ngarantuy urang teh papegang-pegang mata lain pajomplok-jomplok tapi pabeungkeut kudu dijauh wahidi setiap jamaah pasti tina hiji. Awewe hiji, lalaki hiji, dihijikeun jadi dua jadi tasniah tuh. Boga anak jadi tilu jadi jamaah laras. Berarti kudu dijauh hiji setiap perkaraan jamaah tina hiji. Saha? Allah Subhanahu wa taala. Laras? Cekam begitu. Jadi ngawul bukan? Cekam segitu. Jadi 5 menit tadi kan jam 10 kurang 5 menit. Jadi kalau 50 satasa tadi likulli syai'in alamah min kulli syai'in hikmah. Tina setiap perkara anu diciptakeun ku Allah teh bakal dijieun ciri. Ye cirina awewe, cirina lalaki, cirina bencong, gitu kan? Geus aya cirina ti Allah. Lamun awewe meureun ditiup, lamun lalaki bisa ngan peda kade. Lalaki mah ulah mah kenok, ngan awewe mah bogan mo. Oh gitu ya. Sampurna sabab lalaki leuwih awe kurang hijikeun jadi sampurna. Lamun geus sampurna jadi anak gitu kan. Ieu hiji pikiran keur urang lamun teh lalaki jeung lalaki pan dilarang ku agama lesbian sebutna. Awe jeung awe lesbian bener. Lamun teh awe jeung lalaki meunang teu? Nya kudu eta atuh. Lamun maneh lalaki jeung lalaki teu cager gitu. Kumaha cing kuring cing kuar kamari sabaraha kanca sumping karongkok calon cing kuring menjadi bener gitu nya. Amin. Kan ujian jeung cobaanna Gusti eta cing kuring disebut sesat. Bahkan Bapak dia nyaritakeun cing kuring saeutik kamari pas begitu lungsur sareng sabaraha kanca teh al-alaq al-hikmah lungsur kana motor kana mobil ararangkat arabi marungkur ti padumukan cing kuring. Wah, pemuda teh pakontek-kontek langsung. Dek naon? Dek ngagusur jelema goblok ieu. Punten. Bade ngagusur jalmi ali. Ceuk cing kuring atuh cing kuring mantong digusur ku jelema loba anak kedua ge jigana mampu gitu. Ya, kedua ge mampu ngan beda meureun ningali cing kuring tukang ngaji bisi ngalap ilmu cenah kitu meureun. Diablingkeun sakampung eta pemuda. Tos bade ngaruburkeun sim kuring tah ieu saksina rai sim kuring. Tos bade digusur sim kuring teh da mungkin insyaallah bakal berkah. Tah pas begitu bade digusur aya ilapat ka guru. Dipapatkeun jam 9 sim kuring. Mulang mereka mana? Urang ka kobo. Ya soalna geus teu beunah cenah kitu soalna teh. Bakal aya hiji kajadian ari mah pas begitu abdi dicana ka kobo laras we pemuda teh tos saling kontekan tina HP dek ngagusur sim kuring. Ulang lebih ka kitu urang lamun teh mah aya hiji pemahaman nu teu kahartos cing atuh naon lepatna lamun teh mah ieu pemahaman teu acan kahartos taroskeun ka ulama. Nah ieu teh kieu di mana asalna jeung mana kitabna mana Qur'anna tapan pusing kuring teh diwala remeurna ieu kitabna ieu Qur'anna tah ieu cabang guruna. Terus ulang nabi ka ieu can apa persoalan can apa hiji perkara jeung permasalahan geus pabeja-beja geus nyieun kadoliman. Wah panaur mah murka sholawat dilarang kemarin di paruman langsung sholawat. Nah udzubillah sallallahu mudah-mudahan urang sadaya ciri abdi dijaring dijaga di nafsu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabana simkuring serta acara lungsur urang istighfar besarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biillah kun fayakun bi Rasulillah. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataaya astaghfirullah
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Cinta Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun panuwun punten kasadayana para kesepuhan, para ibu-ibu, jangan sikuring teu aya sakedik bade ngaluhuran ti masalah ilmu nanging ieu panginten upami teh maleres emang ti Allah Subhanahu wa taala. Upami teh malepat panginten tina kataredoran sareng kabodohan sikuring. Upami teh aya dicana saena mangga cana. Upami teh mah aya nu kasarna atanapi anu jorangna da ieu mah keur pangdedes pados teu tuluy piceun wae tong diajarkeun ka baludakna. Kudu masuk pada makadar punten sanes ari lami wallahu muwaffiq wa kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Urang kumpul bebarengan sangkan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman jeung Ali teh ngumpulna di urang. Sabab naon? Abu Bakar paningali urang, Utsman pandangu urang, Umar pangangse urang, tah Ali teh pangucap urang. Patak aya geuning dina bendera aamna Saiful Bikor. Etanya Ali teh Saiful Bikor sabab seukeutna omongan